Mereka mana, Neng? Terserah pikir. Bade kamu, bade meser acuk lebaran. Kan sada beli lebaran. Sarang saha? Biasa we sama rencangan. Oh, mana tuh? Aan nitip jakat malnya. Da saur Pak Ustad ge. Pami urang tos mampu mah kedah mayar jakat. Tak kitu pisan. Ngaran-ngaran ibadah mah nu saka tepi saka mampu urang. Pan saur Pak Ustad oge kamari la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Henteu mere dihiji diri Gusti Allah angin numutkeun kana kamampuanna. Ayeuna modal zakat. Zakat oge komo nu zakat mah zakat harta kekayaan lain zakat mal kade. Zakat mal. Mal teh tina amwal hartina harta. Jadi harta kekayaan anu urang nu dipikaboga ku urang tah eta teh wajib dikaluarkeun zakatna disebut zakat mal. Lamun geus bener-bener nepi kana nisabna, nepi kana aturanana sabaraha persena kumaha atuh kumaha ieu bingung tinggal manggil ayeuna mah ustad di mana-mana seueur Pak Ustad ieu pangetangkeun nya kata ka masjid pan aya baitul mal pangetangkeun ieu pisabaraheun abdi kudu ngaluarkeun zakat mal ieu. Jadi dina agama urang mah rea pisan zakat teh. Dimulai zakat mal tadi, zakat tijaroh, hari tijaroh mah dagang, beda deui aturanana teh. Zakat tijaroh mah. Tah, terus aya deui zakat anu kawengku ku waktu. Aya teh lamun aya kajadian naon? Idul Fitri. Tah samemeh Idul Fitri nepikeun ka dug salat Idul Fitri urang kudu wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Sekali ini jangan mampunya wajib zakat mah. Zakat fitrah. Nah, gue sebut wajib pan aya dina unggalna surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ari sakabeh jalma iman teh nyaeta anu ngimankeun ka hal nan gaib, nyaeta ka Allah Subhanahu wa taala, ka malaikatna jeung sajabana. Terus nangtungkeun salat jeung tina sawarena harta maranehna ngadermakeun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jeung tina sawarehna harta yunfiqun ngadermakeun. Ngadermakeun naon nya? Tadi antarana zakat mal, zakat tijaroh atau nepikeun ka zakat fitrah tadi. Zakat fitrah mah khusus lamun rek nghareupan lebaran. Nah, make kudu aya zakat fitrah yang nghareupan lebaran. Rasulullah tidak menginginkan dina suasana Idul Fitri anu pinuh ku kasuka jeung kabungah aya umatna nu teu dahar. Matak zakat fitrah mah beda ngaluarkeunana ku makanan pokok. Mun di Indonesia mah meureun aya nu ku beas, aya nu ku jagong, aya nu ku sagu. Makanan pokok. Atuh di Arab mah baheula ku korma jeung sajabana. Tahnya, jadi kalintang wajibna tadi unggal hadis, unggal Quran anu nyebutkeun wajibna zakat ngaluarkeun zakat. Naon ari zakat? Ngabersihkeun harta bana urang zakat teh nya. Tah sakitu. Lain zakat mal teh, dara zakat nu teh ka moal, balanya menang bonus, lain eta kasetnya. Antosannya sakedap. Mangga, Nah, ini kangge bayar zakat mal. Oh, mun Kadenya bayarkeun. nuhun siapa? Nya tuh alis miasela. Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gening. Waalaikumsalam. Atos Neng balanja teh. Atos Sareng bayar zakatna. Atos. Naon nih balanjaan meni seueur kieu Neng?
kedua artos di mana? Mohon, tadi teh kan alis teh maya jakat di mall, di tempat belanja. Di pasian bingkisan seueur pisan. Duh, alhamdulillah geningannya barokahna ageng pisan. Aduh, Neng. Sanes mayar jakat di mall, tapi mayar jakat mal. Manawi teh sami. Duh,